Ya, nah, urang euy, aduh para rusingsan teh boga duit ieu teh euy. Cing minjem urang. Ih, masalah duit mah pan meureun apa? Sorangan di depan urang sih lagi teu gawe. Duit di mana tuh? Sugan boga gitu tah. Ayeuna mah teu boga. Urang minta tulung setik mah. Aduh, Atuh ngajual-jual naon atuh? Boga hayam sugan atawa naon jualeun? hanteu teu boga. Oh, heueuh. Kayak ya, uang mikiran. Oh, nya itu duitnya. Asal nama aya cau gitu euy. Tadi basa liwat orang tas nguseup. Jual wae. Heeh. Nam saha? Alah, Penting mah jadi duit. Teu kasaha ngajualna euy. Kolot. Sok melihat. Heueuh, siap sugan atunya. Tadi mah teh. jeung tawarkeun. Rek bareng jeung urang. Bagus satu orang tawarkan ke orangnya. Heeh. Siap. Sama anak tugas kalau gue banyak dia mana kan? Ih, kebenaran mah. Aing mah tadi nama gede itu dia kenal. Yang tadinya tuh lah perempuan masuk cai. Oh, heeh. Kuku wing teh boga cau, ngajar mah masuk melihat cau. Oh, sok segala lagi buahan masuk dibeli kurang mah. Satangka sih, lumayan ban teu boga sanu udah di acan ini. Kagoksan setangkal atuh dua turuy atuh. Lah, keun bae atuh hiji ge sada turuy ge dibeli mah. Erek sok mana? Yuk atuh yuk, pangilikannya. Ayo Nam. Ayo coy. Iya, berangkat. Duaan. Atuh, heeh. Acil kawas nyaluan motor. Muni ngabring meuli cau saturuy wae oge. Henteu cik lain nu nyaloan eta keur ngobrol tak keur ngawur eta Mang Agus mah. Heeh. Keur ngobrol tahu. Ayo lah yuk. Lain calo. Ayo, siap. Orang tuh kudu sabaraha cau kieu euy. Lah, tau sabarahanya. Mau kira-kira sabaraha nu kieu? Borong. Gawe tuh. Baula taksir wae taksir. Ah paling ge 15.000 ieu mah. Oh, Sok berapa mau Nah, seribunya? manun kieu mah sakilo lagi ukur 2.000. Paling Ieu ge teh aya ieu 2.000. heeh. ieu teh aya 20 kilo mah. Moal. Paling ge 10 kilo lah paling ge. Jeung titina gitu oge. Geus 50 ribuan. Mah tuh ini aing sakitu mah. Yo, Mak, dawing teh butuh duit 100-nya. Heuh, ieu mah karep teh wani 20.000 berarti nya. Heeh. Di ditu aya deui 5. Kumangka pokona mah eta duit 100 nya, keur butuh duit 100. Heeh lah, kan kurang di duitan 100 mah. Heeh, sok siap lah. Pokona mah ya, uang ilikan deui. Heeh. Ayo. Tuh, Mang tuh. Oh, heeh. Aya tas satu euy. Heeh. Jual di tulung aja, Der. Heeh. Ayo pas deui. Da meureun apa itu nu ka ciri hijinya. Itu ngajajar. Heeh. Tuh, Heeh. ngajajar. Heeh. Aya opat deui tangkal. Heeh. Apa lieu meureun? Heeh lah geus tempoan ke. Heeh. Dawing rarusu wae na teh. Naik ke mana heula mau diantar? Aya acara ieu jeung bagus. Sok ka ilikannya. Jek atuh lah. Sok, Siap, siap. Lah, ini kan heula tangkap itu na saune. Lain eta jalma tinggal rendang gitu na ya naon. Paling kadang-kadang teh cau sagala. Aya Mang Porkas deui Mang Agus nih. Mang Dayat. Karena naonnya euy. Saya curiga aing. Itu Mang Dana jeung Agus na geus ka ditu euy. Tapi eta Mang Dayat milikan cau aing. Dijual parek meuli gitu. Ada heueuh sama kana cau urang euy. Oh no. Woi. Kenaon wa? Ah, cawut ti Mang Porkas minang meuli. Mang Porkas di dedenge atuh da eta mah cau uing. Sugan teh cau om Mang Na Porkas. iraha melakna Mang Porkas. Lain da mani duaan nalalawarkeun lagi jeung Mang Agus. Aing mah wani diriungkeun jeung RTG ieu mah cau uing. Aduh, aing. Mang Porkas aing kena nipu ka aing.
Geus teu waras pisan aing. Ya, walot urang mah wani diriungkeun tah. Sa RT ge rek sa RW ge der gitu. Aing. Aduh, atuh aing geus katipu deui we kieu mah meureun. Kumaha ada nih? Oh, Ya, gitu. ada nih. Tadi heula ya. Tadi Embung lah, embung. Pokona mah kade mun aya nu nuar direngkosan tah. Ulah wa kade wa.